Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Wal yahzar sareng kudu sieun ieu si insan kulal hadari kalawan tiap-tiap kasieun minani hayati tina ngajerit alal mayyiti ka mayit, ngajejerit atau ngagogorowok alal mayyiti ka mayit bi ayadzkuro koyen ngucapkeun atawa nutur ieu si insan mahasinahu kana pirang-pirang kasayan si mayit ma'abukain sarta ceurik warob sautin sareng narikeun suara li anna haza karena sayaktosna ieu ya dulu eta nuduhkeun ieu saut ala adami ridho kana eueuhna ridho bi qada illahi kana qadona Allah taala wa qadarihi sareng qadarna Allah wa zalika sareng ari ieu buka warob sautin haramun eta haram wa kadzalika sareng eta nya kitu deui latmul khodi ari nyabokan pipi wa khamsul wajhi sareng nyakaran wajah wa tamziku thiyabi sareng nyoehan baju wador rebus sodri sareng neungelan dada wa fil hadisi sareng eta tetep dina hiji hadis bari'a lulubaran saha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama minasolikoti ti awewe anu jejeritan wal halikoti sareng anu motongan rambut wasyaqoti sareng anu nyoehan baju ay alati tegesna anu tarfa'u narikeun ieu awewe sautaha kana suarana awewe binia hati ku jejeritan walati sareng ari anu tahliku nyukuran ieu si mar'ah ra'saha kana sirahna mar'ah watasyuku sareng nyoehan ieu si mar'ah saubaha kana pakaian mar'ah indal musibati nalika kakeunaan musibah wa amal bukau sareng anapun ari ceurik min ghairi niyahatin kalawan henteu jejeritan wala rob sautin sareng henteu narikeun suara falaisa mangka eta lain ieu buka biharamin eta haram wa fil hadisi sareng eta tetep dina hiji hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayaktosna Kangjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama rupi'a nalika diangkat ilaihi ka Nabi dicandak atuh saha ibnu bintihi putra pameget istri na Nabi Zainab tegesna Zainab radhiyallahu anha wahwa bari ari ieu Nabi teh wahwa bari ari ieu ibnu teh fil mauti eta dina maut padot ngocor naon ainahu padot ras ngocor naon ainahu dua socana Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala teras nyarios lahu ka Nabi saha Sa'd bin Ubadah Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu ma eta naon haza ari ieu ya Rasulullah hai Rasulullah qala ngadauh Rasul hazihi ari ieu rahmatun eta rahmat ja'alaha ngajadikeun kana ieu rahmat saallahu Gusti Allah fi qulubi ibadihi dina pirang-pirang hate hambana Allah wa inna ma yarhamu pastina ngarahmat sahallahu Gusti Allah min ibadihi ti pirang-pirang hambana Allah arruhamaa ka pirang-pirang anu ngarahmat atawa anu mika nya wallahu a'lamu bissawab.